Sampurasun para wargi sadaya anu diasih dirahmat ku Pangeran, anu diberkahan ku Gusti. Mugia urang sadaya tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Biasa salamina sehat, nya urang tiasa tepang deui danget ayeuna simkuring dengan ngadugikeun hiji babasan dina basa Sunda anu unggalna jati kasilih ku Junti. Para wargi sadaya kekecapan tadi ngeceskeun ngajentrekeun ngeunaan jati diri saurang jalmi atanapi sahiji kaum atanapi hiji bangsa. Nanjeurna ajen hiji bangsa, hiji kaum, nanjeurna diri pribadi urang sadaya ditangtoskeun ku jati dirina masing-masing, ditangtoskeun ku jati diri urang sadaya. Upami hiji kaum atanapi hiji bangsa hoyong nanjeur ajena tangtos, urang anu aya di lebetna kedah ngajenan mikareueus ngamumule kana bahasa jeung budaya urang nyalira. Langkung ti payun mangga simkuring umajak kangge nitenan hiji pangandika Gusti anu dicutat tina Kitab Kejadian pasalna anu kahiji ayat 20 genep dugikeun ka 28 anu unggalna kieu. Allah ngandika, ayeuna urang nyieun manusia masing nyeples sarimbag jeung urang. Urang sina murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan. Boh sato piaraanana, boh sato leuweungna, nu galede nu laleutik. Lajeng Allah ngadamel bangsa manusia nyeples mantena, ngadamelna lalaki jeung awewe. Geus kitu diberkahan timbalanana masing loba anak turunan maraneh sing nepi kaminuhan ieu bumi sarta murba ka eta. Maneh ku kami dikawasakeun murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk, kitu deui ka bangsa sasatuan leuweung. Maneh ku kami geus disadiaan sagala rupa sisikian jeung bubuahan keur dahareun. Ari nu pikah kasih ku Gusti kitu unggalna pangandika Gusti. Oge tangtos ngajentrekeun kangge urang sadaya. Urang salaku hiji kaum, hiji bangsa tangtos kedah mikareueus. Kumargi urang sadaya diciptakeun ku Gusti, digelarkeun ku Gusti, numutkeun pangandika Gusti, sagambar, sarupi sareng anu kagungan cipta karsana. Dipasihan sirasa jeung pikiran, dilengkepan ku basa jeung budaya nanyalira, disampakeun sagala rupi tuangeun kaperyogian anu diperyogikeun ku urang sadaya salaku makhluk ciptaanan. Urang diciptakeun ku Gusti endah pisan kaayaanana. Sadayana diciptakeun kangge kasayaan urang. Wargi anu pikasih ku Gusti, simkuring salaku urang Sunda ngaraos reueus bagja. Kumargi simkuring diciptakeun sareng digelarkeun di tanah Pasundan, dilengkepan ku bahasa jeung budaya nyalira. Ye hiji kareueus tangtosna kangge simkuring salaku urang Sunda. Tangtos simkuring ngaraos reueus ngaraos bagja. Gusti nyiptakeun hiji kaum, hiji bangsa, tangtos aya maksad sareng tujuan. Upami urang diciptakeun salaku hiji kaum, salaku hiji bangsa, contoh sederhanana urang salaku urang Sunda diciptakeun ku Gusti, tangtos sanes secara kelersan. Tapi aya maksud anu tangtu, aya maksad anu utama, tujuanana nyaeta kangge ngamuliakeun mantena. Wargi anu pikasih ku Gusti, danget ayeuna seueur jalmi anu kaicalan jati dirina, anu tos teu reueus deui ku bahasa jeung budayana. Kumargi naon? Kumargi bahasa budayana jati dirina digentos ku bahasa deungeun, ku budaya deungeun anu ngajantenkeun aranjeunna tos teu mikaresep dikana bahasa jeung budayana nyalira. Aya paripaos dina babasan Sunda sanesna disebatkeun cul dogdog tinggal igal. Kumargi naon? Kumargi aranjeunna entos teu ngarasa deui jadi urang Sunda, entos teu ngarasa deui urang Sunda pituin kumargi tadi budayana digentos ku budaya deungeun, jati dirina digentos ku jati diri deungeun. Anu lain di nya-nya, anu nya di lain-lain, bahasana digentos ku bahasa deungeun, budayana digentos ku budaya deungeun. Anu
bahasa budaya dengan dianggap budaya nyalira, sedengkeun budaya nyalira dikapengkerkeun atanapi dikatukangkeun. Ya hiji hal anu tos tangtosna kaliru pisan, lepat pisan kangge urang sadaya. Sakanana urang anu ku Gusti diciptakeun jadi bagian hiji kaum atanapi hiji bangsa kedah reueus yen urang diciptakeun ku Gusti sagambar sarupi sareng anu kagungan cipta karsa dilengkepan ku bahasa budaya nyalira. Urang salaku urang Sunda biasa ibadah ka Gusti ngalangkungan bahasa budaya urang, ngalangkungan kekecapan urang tiasa ngamuliakeun Gusti, tiasa ngagung Gusti. Upami urang bade ibadah henteu kedah nganggo bahasa deungeun, kecap anu deungeun, anu sanes bahasana, anu sanes budayana. Tapi Gusti terus nyiptakeun urang sadaya salaku urang Sunda lengkap pisan dipasihan tadi si rasa pikiran bahasa jeung budaya urang Sunda tangtos bahasa budaya anu ku Gusti diciptakeun secara luar biasa. Urang salaku urang Sunda tangtos kedah mikareueus bade kusaha deui upami urang teu ngamumule bahasana budaya nyalira kumargi anu sanes moal aya nu ngamumule. Eta margina urang anu janten bagian dina kahirupan urang Sunda anu tos diciptakeun digelarkeun ku Gusti. Hayu urang tanjeurkeun bahasa jeung budaya urang nyalira. Urang mumule bahasa jeung budaya urang nyalira kumargi nanjeurna ajen hiji bangsa ditangtoskeun ku jati dirina. Kalebet urang sadaya anu janten bagian ti kaum bangsa Sunda anu sakitu ageungna jadi hiji bangsa anu pangageungna suku bangsa di dunia anu paling ageung. Tangtosna urang kedah ngaraos reueus kedah ngaraos bagja. Patali sareng hal eta tapi syukur urang ka Gusti salaku ciptaan Gusti. Hayu urang mumele bahasa budaya urang nyalira, urang tanjeurkeun bahasa budaya urang nyalira, urang tanjeurkeun jati diri urang salaku urang Sunda supados ngalangkungan bahasa budaya urang oge tiasa nyembah, tiasa ngamuliakeun ka Gusti. Amin. Mangga urang ngadoa sesarengan. Nun Ama anu Maha Suci, agung jembar karya Gusti, nu parantos dipintonkeun ka abdi-abdi sadaya. Abdi ngaraos reueus, ngaraos bagja jadi bagian hiji kaum, hiji bangsa anu ageung utamina abdi salaku urang Sunda pituin anu diciptakeun ku Gusti dipasihan bahasa jeung budaya nyalira. Aheng ajaib luar biasa ngalangkungan ciptaan Gusti abdi tiasa ngagungkeun Gusti. Kangge wargi-wargi sim abdi anu dangat ayeuna parantos kaicalan jati dirina anu tos cul dog-dog tinggal igal kumargi bahasana budayana jati diri yang digentos ku budaya dengan Gusti emutkeun aranjeunna kedah mikareueus, aranjeunna kedah bersyukur, aranjeunna diciptakeun ku Gusti tiasa ngamuliakeun ngalangkungan bahasa budayana nyalira. Hatur nuhun Gusti, abdi ngahkeun syukur kangge ieu padaharan dina dangat ayeuna mung di lebat asmaning Gusti Yesus. Amin.